Sampurasun Suna Sedayana bagi gudang kahuripan dimanapun kalian berada. Hari ini saya sedang berada di Padepokan, tepatnya di daerah Pangjeboan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang ada tulisannya Sundagiri. Kalian kalau yang lari atau bersepeda pasti ngelewat ke daerah sini. Kita pindah ke mana guys, seperti ini. Ada apa ya, kayak apa sih, tulisan-tulisan gini ya. Manusia manut karena jatining rasa syaratna tekengeng bohong ngalindung karena wujud saya nabahan wujud nu awon kedahnya ka diri pribadi kedahnya kapapada sabar nuju ta aya takwa bingah nuju aya syukuran ulah ngarugikeun batur nguntungkeun diri pribadi ulah resep teuing kanu sae ngewa teuing kanu awon ulah angkat-angkatan tanpa tujuan. Sundagiri sesepuh Bapak Momo S. Permana, tanda tangan. Tetengger kedasar Islam 20 perkara. Kedah nutup atina ka Allah Ta'ala, kedah ngagung ka Allah Ta'ala, kedah isin antawis makhluk ka solikna, karep ngabakti ke Allah Ta'ala, kedah syukuran karena segala nikmat ti Allah Ta'ala, kedah sadar dina nampi cocobi ti Allah Ta'ala, kedah nikanyaah ke makhluk Allah Ta'ala, kedah asih ka asih Allah Ta'ala, kedah nanggung musyahab nyaeta Al-Quran, kedah tetep jat nika karena kelakuan anu hade, kedah hade hate alus laku sareng ucap, kedah ngahampura karena cela ing manusia, kedah kengeng bunuh diri ngalajur nafsu, kedah handap asor masa diri bodoh, kedah surti taliti sareng tinggali perbuatan, kedah hormat ka guru, ratu, wong atau karo, kedah ngantukeun gedang hukum syara sareng melaksanakan segala perintah hukum syara, kedah nohonan janji tekenging cidra, kedah ngantungkeun kebiasaan anu teu aya guna tekenging ngagampang atawa ngagasak kana titipan Sundagiri. Nah ini guys tokoh-tokoh kayaknya yang dulu pernah di sini guys. Manusia iman takwa makadah dipidamel ngurus Islam melas asih mentingkeun umum adil jeung bijaksana